Bos, ketua Selebeo. Halo, bos. Wah, hayang we urang ke nongkrong di pos. Bos. Aduh, aji kumaha aing mengaku kalah itu Gengsi atuh aing nya eleh ku geng 7 leutik ieu aduh aing Oh, atuh bos itu jadilah hampura urang oge da geuninganan kamari geng Minion jeung geng nu lain ge saharieun ku bos. Tuh hampura lah urang ge ayeuna mah arek ngiluan lah ka geng serigala kumaha ditarima mah. Nah, ada lama ulah balik Mamanet. Bos aya tugas urang digantikeun ku Mang Banet, ayeuna tugas urang naon? Ya lama makalan ulang. Burukan atuh lila. Bola atuh santol. Oke, nuhun. Tilep wae kitu teh. Aji. Wah, aya bos Selebeo euy. Wah, mau balik ini kudu nyumput heula. Bos aing ngambararosan awu kegiatan mah. Aing bos Selebeo mah tugasna make digantikeun ka Mang Banet. Aing beuneunan awu pemasukan. Nah, bos make langsung percaya ka Mang Banet. Wah, aya amal lalek ya amal lah. Kumaha lamun hasil penjualan dikorupsi ku Mang Banet? Wah, aya amal lalek. Lah iki mah terserah bos iki kitu mah. Goblok si Buya mempengaruhi bos Selebeo ya mah balik ya berarti jadi saingan ya si Buya ya. Awas ya Buya kok Bos, penjualan hari ini berhasil, beres, lancar, pokoknya mah jaya. Mana sasana? Ah iya bos. Pan bisa ayo nempuan berenang kolot-kolot nah, tak sasana masih kena loba bos. Tinggalin. Kalau lagi duitnya bos. Lah. Nah, iya duitnya tuh menang sakit bos. Jadi tugas orang ayeuna kumaha bos? Iya deui kanu lain. Ngidar deui. Oh iya deui. Oke siap bos lah. Ayeuna urang idarkeun deui ya. Oke siap. Oh sing bener pan eta ge bener tuh duitna bener ieu. Oh pan tadi geus kaluar 3.000-an. Ayeuna urang idarkeun deui bos. Oke siap bos. Heeh. Ulat nari hasil penjualan Manet. Ulamaan amalnya melihatnya pada hasil penjualan ulang. Oh, pan bos orang perlu jajan berenang bos. Goblok si Buya ngagoreng aing ka ketua Selebeo. Ah lumayan ieu batina An awalnya lila bisnis orang menelan. Mual tuh bos, dah bisnis orang gede batina. Bisnis weh, lama pemilik jalan soal omas ya. Di kadang dulu bos. Kapan keur meuli udu dia? Angker naon di dinya? Naon ya rek ka mana maneh? Nah ka warung nek meuli jajanan, Sukano bos. Emang banget ke naon dirinya tuh? Keur diuk we urang mah kieu. Jung atuh mana rek meuli jajanan ka Sukano bos mah? Aing aku bukan warga. Warga kunaon make warga maneh mah dititah ku obos oge saking ngamak obos Selebeo. Mang sabenerna teh urang teh geus wegah jadi anak buah geng serigala teh. Wegah kunaon make segala kudu wegah maneh pan tiba heula oge maneh setia meureun jeung bos serigala jeung bos Selebeo. Ka mana-mana oge duaan wae. Maneh mah ti heula ku urang pan pernah diajakan cenah arek mah jadi anak buah urang asa tinggalkeun geng serigala cek maneh ngomongna. Geng serigala mah hidup dan mati urang. Ayeuna tiba-tiba maneh ngomong geus bosen
jadi anggota geng serigala nah aya naon. Tapi benar-benar mang urang sayang keluar di geng serigala teh. Bongana urang seutik-seutik gari carekan we ku Bos Lebeu. Pan emang gitu meureunan adatna Bos Lebeu ti kamari ieu oge ti baheula oge. Pan ngarasa mahena jadi ketua atuh disegani ku kabeh geng oge. Kabeh geng oge sarieun ku geng serigala. Nya pantes mahena ngarasa kumaha oge da. Di ieu pan dipikasieun. Ya sebenarnya mah urang oge aku dibejakeun mah ye. Ya, urang sebenarnya mah itu keur nyamar urang teh asup ka geng serigala teh sebenarnya mah. Tah, ayeuna lamun maneh hayang keluar tina geng serigala, ayeuna mah urang bekerja sama jeung urang. Tah, mangga mun kitu mah urang setuju. Jadi ayeuna kumaha rencana urang? Heuh, kumaha nih euy rencanana ya urang can menang rencana ya ke kahareupna. Tapi intinya mah pokoknya mah urang kudu bersatu ya, ayeuna mah urang lawan geng serigala. Urang hancurkeun ku urang sebagai anak buahna. Da rasaan babari euy lamun dihancurkeun ku orang dalam-dalam keneh mah. Urang kan lamun ayeuna kamari nyieun geng selain ti geng serigala, da moal kuat ngalawanna atuh. Matak urang mikir ieu salah satu cara urang cek urang teh jangan ngaruntuhkeun geng serigala mah iwati urang asup ka geng serigala. Kayak urang kumahanya duh aing mah yeuna ye. Rencana selanjutnya ting kudu kumaha ye. Sokola ayeuna mah pikiran heula rencanana urang nek meuli heula jajanan tapi sing ngamak manten Bos Lebeu. Oh atuh jung lah. Kayak urang neangan heula ieuna rencanana. Aduh aing kumaha nih bingung ya. Tah ayeuna geus aya batur ieu si Buya ye. Tanya aing teh si Buya teh setia. Ternyata geuningan. Waduh si Buya ge kekeh we geus ijieun ka Bos Lebeu teh hayang ngahancurkeun geng serigala. Bagus lah ya kesempatan urang ya. Ya atas mana nih? Tidak cuma nang kumaha rencana jangan hancurkeun geng serigala teh. Tuh hayang can ya euy. Iya mang mah. Heueuh tuh da bingung euy naonnya rencanana ya. Urang hancurkeun teh. Aya urang ayeuna boga batur maneh. Jangan hancurkeun. Rencana na can aya. Duh aing kudu kumaha ya? Lah atunya urang naik ini heula. Da ka mana maneh? Ka itu heula. Oh siap lah. Besok sugan maneh menang iya tuh menang cara jangan hancurkan geng serigala. Ya, mau naon eta? Ale. Mang, urang geus boga rencana jangan hancurkeun geng serigala teh. Kumaha rencanana? Mang, kan urang ieu teh mau ale-ale teh tilu. Ieu diracunan hiji urang bikeun ka ketua geng serigala. Di mana maneh menang racun ajang ngaracun ketua geng serigala? Mangga tuh kudu nyaho lah, ya we. Terus enak kumaha tuh carana supaya ketua geng serigala nginum ieu minuman? Masalah eta mah keun bae tenang kurang. Heuh, kumaha carana? Atawa kieu ya ayeuna mah. Kumaneh teang Bos Lebeu. Ayeuna komo keur panas poe kieu mah cocok pan urang tawaran. Bos, ceuk Mang Barnet urang pesta, kita minum-minum. Kitu bejakeun kumaneh kitu ya ka Bos Lebeu pasti datang ka dieu. Tangke kakarak urang bikeun eta minuman nu geus diracunan kumaneh. Setuju teu? Siap lah Mang, setuju urang teh heula Bos Lebeu na kela. Gimana ya minum-minum? Bos, dia Bos. Kita minum-minum Bos. Bos. Jangan Bos hiji. Jangan si Boy hiji. Kita bersulang dulu, bersulang. Oke, kita rayakan untuk geng serigala. Geng serigala. Mantap CS. Mari kita bersulang lagi. Ya, tinggali. Bos Lebeu teh geus nginum minuman teh geuningan asa eueuh reaksina asa hare-hare wae Heueuh nya euy, Bos Lebeu mah kuat. Heueuh kuat. Menggerak kunaon menggerak. Yes. Bos, kita berhasil. Naon Bos? Omongan nu mana Bos? Orang nomor ayah aman malanet. Ayah mama ayah nyumput undili saya
Oh, palingan tuh bahasa ikut mah. Benar-benar Obas mah cerdas. Terus ada orang-orang naonan tuh bos. Namanya malam anti mamanet. Malam mana mahal dari Allah anan senyala. An mana kemahan lahu. Oh, itu bagus tuh bos